Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Ayeuna dinten Jumaah kaping 8 Oktober 2020 ka Cibogo Cibaduyut. Ayeuna abdi bade ningalikeun AKB atanapi adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekitar bumi. Biasana jam sakieu teh tos di jalan bade angkat ka sakola subuh-subuh. Tapi ayeuna benten sakolana di bumi. Tepangkeun wasta abdi Siva alias Salsabila. Abdi siswi kelas 11 jurusan Tata Boga SMK 8 Bandung. Di awal Covid aya, lingkungan bumi abdi sepi. Bener-bener mun kaluar teh ngan saukur aya perluna. Nya alus, di lingkungan abdi protokol kesehatan teh nomor 1. Sakola emang di bumi, tapi aya penampilan mah kudu geulis jeung rapih. Kusabab sistemna video call langsung jeung guruna. Ayeuna aya kelas, biasana sok patepang ngangge aplikasi. Namina teh Google Meet. Kelas dimulai ti jam 7 nepi ka jam 12. Tapi biasana aya we nu ngaret mah. Jadi kudu nungguan heula. Bedana sakola offline jeung online teh jauh pisan bedana. Anu biasana langsung ketemu jeung guruna, wayahna ayeuna kudu make aplikasi. Biasana seserian langsung jeung babaturan. Ayeuna seseriana berbentuk ketikan jeung emot na HP. Kuduna ayeuna teh keur praktek di sakola, tapi sabab adaptasi kebiasaan baru, materi heula nu disampaikeun ku guruna. Tapi urang kudu bersyukur tiasa kena sakola walau ti jarak jauh. Kadang jenuh. Tapi ieu teh bentuk atawa cara ameh ngurangan penyebaran virus corona di luar. Selesai beres kelas, guru sok masihan tugas, word, hafalan, atawa nulis. Tah ayeuna kaleresan abdi bade ka sakola, sabab aya rapat. Abdi di Widian, kusabab aya keperluan sakola. Tong poho, gunakeun masker keur ngurangan penyebaran virus corona. Jauh atawa deket, ngangge masker mah wajib 100%. Sabab ayeuna saeureujia kelengkapan bermotor, sarung tangan oge diwajibkeun. Aturan kudu ditaati nya. Sakitu wae ti abdi. Hatur nuhun sareng hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.